Qala al ulama dauhan alimil ulama walam yajal bihamdillahi ta'ala ahlus sunnah minaj jamanil awwali ilal yaumi. Saur alimil ulama walam yajal bihamdillahi ta'ala ahlus sunnah deureun ahli sunnah wal jamaah muji ka Gusti Allah minaj jamanil awwali ilal yaumi ti mimiti, jadi ti terdahulu ti baheula nepikeun ka ayeuna teureun muji ka Gusti Allah nyaeta golongan-golongan ahli sunnah wal jamaah. Ari nu disebutkeun ahli sunnah wal jamaah teh nyaeta anu mengikuti para sahabat, mengikuti ulama-ulama terdahulu, mengikuti ulama-ulama terdahulu tah ieu jelasana ilal yaumi asawadal a'dom tegasna ulama ahli sunnah wal jamaah teh asawadal a'dom ulama-ulama anu agung, ulama-ulama anu loba nyaeta ahlu sunnah wal jamaah. Berarti urang wajib kudu mengikuti ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, golongan-golongan ahlu sunnah wal jamaah. Sangkan naon sangkan urang aya dina kasalametan. Jadi teureun-eureun ahli sunnah wal jamaah teh muji ka Gusti Allah ti baheula nepikeun ka ayeuna. Ahli sunnah wal jamaah teh anu disebutkeun golongan-golongan ulama-ulama anu loba nyaeta ulama-ulama anu mengikuti salafus soleh, ulama-ulama anu mengikuti ulama anu netepkeun kana kitab, netepkeun kana hadis, wa ma alaihi salaful ummah. Pasoha bidalika annahum al firqatun najiyatu al mulajimatu lil kitabi was sunnah. Mangka dibenerkeun disahkeun bidalika kusababiah kitu teh ulama ahli sunnah wal jamaah teh ayana dina kabeneran, nyicingan dina kabeneran, muji ka Gusti Allah. Annahum bisa dibenerkeun kieu, annahum bahwa sanyanyana ahlu sunnah wal jamaah teh al firqatun najiyatu nyaeta golongan-golongan anu salamet, al mulajimatu lil kitabi was sunnati anu netepkeun tetap konsisten ti zaman baheula, ti zaman terdahulu nepikeun ka zaman kiwari, netepkeun lil kitabi mengikuti kana Al-Qur'an wa sunnati jeung kana hadis, wa ma alaihi salaful ummati jeung cariosan anu dongkapna ti salaful ummah minas sahabati ti sabangsaning sahabat wa tabi'in wa sudurul a'immatil mujtahidin jeung ulama-ulama anu terkemuka, imam-imam anu terkemuka al mujtahidin. Wa ilaiha al isaratu bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Jeung kusabab kitu al firqatun najiyah teh bahwa ahli sunnah teh al firqatun najiyah teh isarahna ku cariosan Kangjeng Nabi, bahwa Kangjeng Nabi nyarios kieu, inna bani Israila ibtaraqat ala isnaini wa sab'ina firqatan. Sanyanyana bani Israil teh ibtaraqat narima pecah belah, narima pisah ala isnaini wa sab'ina firqatan nyaeta terpecah belah kana 72 golongan. Wasatab tariku ummati ala salasin wasab'ina firqatan sarang isuk bakal dongkap deui sakedeung deui umat kaula oge bakal terpecah belah ceuk Kangjeng Nabi kana sabaraha 73 golongan kulluha pinnar sakabehna
nu eta 73 golongan teh kabeh asup kana neraka ila wahidatan ngan dikecualikeun hiji berarti 73 dicokot hiji nyaeta tinggal 72 tah eta 72 golongan umatna Kangjeng Nabi kabeh bakal kana neraka ila wahidatan terkecuali anu hiji ieu mana anu hiji qalu ceuk para sahabat man hiya ya Rasulullah saha jalma anu hiji teh anu sagolongan teh saur Kangjeng Nabi walarana ma alaihi anna washabi nyaeta manehanana nurutkeun ka kaula jeung ka sahabat kaula nyaeta jalma anu mengikuti ka Kangjeng Nabi sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi wallahu a'lam bishawab.